Isuk-isuk harita teh manuk ricit di sarada bari ngicis kenjangjana. Lembur Jatisari nu aya di wewengkon Sumedang pangeusina geus pada harudang tina sarena. Masing-masing pada tatan-tatan gesan ngalaksanakeun pancena sewang-sewangan. Di salah sahiji imah panggung nu kawilang resik bersih katingali aya lalaki ngora nu make baju kampret bodas jeung pangsi bodas. Muntreng ngobrol jeung pamajikanana nu kawilang awewe ngora tur mibana rupa nu geulis. Jadi Kang Wikarta teh rek ngiring ngaluhan pangangkir ti Arminta pupuh lembur teh Kang? Bener Ningsih. Sabab ieu mangrupa kasempatan nu hade gesan sawala atawa rempagan ku ayana gangguan keamanan anu beuki dieu teh beuki harengheng karasana. Ningsih neuteub antep ka Wikarta nu jadi salakina. Aya rasa salempang dina batina sabab nu rek disawalakeun di balai pasewakan teh ngeunaan runtuyan kajadian anu tumibak ka lembur-lembur anu paeunteng-eunteng jeung lembur Jatisari. Ari cek abdi mah upami teh mah Ki Arminta nyuhunkeun tulung ka Kang Wikarta omah ulah disanggupan Kang sabab beura tanggung jawabna gesan ngajaga keamanan di eueuh lemburan teh. Wikarta imut ngandung harti ka pamajikanana. Sikapna tetep tenang nandakeun pribadi anu memang boga kapercayaan kana kaampuhan dirina sorangan. Ningsih, di ieu pilemburan sasatna diri akang nu dianggap bisa jeung mampu ngajaga keamanan. Sabab pikeun ieu lembur, diri akang teh salaku pupuhu hiji paguron silat. Anu tantue kudu bisa nyumbangkeun tanaga jeung pikiran dina mangsana ieu lembur ka ancam bahaya. Wikarta negerakeun eusi hatena kana jadi pamajikan. Nanging sing emut Kang, upami dugikeun ka aya kajadian naon-naon sedengkeun Darman anak urang apanan masih kene tacan dewasa Kang. Ieu kedah janten bahan tinimbangan Kang. Aing nyabet asa kaingetan akang teh. Ka mana budak teh beu teu katingali geuningan? Pugu biasa budak teh isuk-isuk kene geus init ngarit da nyaah pisan geuningan boga domba hiji oge. Nya kitu eta Ningsih. Bisi akang balik rada beurang ulah gedeupeunnya. Sabab naon rupa anu baris disawalakeun teh kawilang hal anu kacida pentingna. Muga-muga we atuh ulah lila teuing. Kadewe Darma ulah sina ka mana-mana deui. Nya cek Wikarta amitan ka Ningsih nu jadi pamajikanana. Nya mangga Kang, kade sing ati-ati Kang. Ningsih neuteub tonggong salakina. Anu leumpang ninggalkeun pakarangan, nyata pakarangan imah rek muruk ka balai pasewakan, mangrupa tempat riungan di eta pilemburan. Waktu tepi ka balai pasewakan, kadatangan Wikarta dibagiakeun ku sakabeh nu aya di dinya. Pugu geus pada ngarti yen Wikarta teh mangrupa inohong sok sanajan masih keneh muara umurna, mangrupa guru silat utama di eta pilemburan di paguron Culabadak. Kawilang hiji-hijina paguron silat nu aya di eta pilemburan. Ki Arminta salaku pupuhu pilemburan harita ngabagiakeun Wikarta tutas aya dina eta riungan. Sanggeusna silih bagiakeun sakumaha mistina, Ki Arminta harita ngamimitian muka babaran lisan. Ka para dulur pangeusi lembur, utamana mah ka saderek Wikarta ngahaturkeun nuhun kana kasumpinganana dina waktu ayeuna urang diumung pulung, memang aya nu rek disawalakeun. Anu memang tumali jeung keamanan di lembur urang. Aya rasa kahanjakalan pikeun urang sarerea. Sabab teu sakabeh para nonoman katarik hatena geus neuleuman ilmu bela diri di paguron Culabadak anu disesepuhan ku saderek Wikarta. Cacak lamun urang pangpang nama para nonoman mekalan diri ku ilmu bela diri mah tangtu lembur urang teh bakal geug pageuh tina ancaman para karaman. Reg Ki Arminta eureun heula nyaritana, nyelang muterkeun paneuteup ka sakur nu aya di eta riungan. Ai Wikarta diukna dihapit ku dua jajaka anu memang mangrupa dua murid pinilih anu salila ieu geus cukup lila neuleuman olah kasantikaan di paguron Culabadak. Teu lila Ki Arminta salaku pupuhu pilemburan neruskeun deui hanca caritanana. Tah. Ku ayeuna kitu para dulur salembur. Hiji kawajiban pikeun urang geusan ngabela ieu lembur tina ancaman gorombolan macan liar anu dipingpin ku si bewok. Lembur anu paenteng-enteng jeung lembur urang tadi peuting geus diranjah, teu mustahil dina peuting-peuting nu bakal datang baris ngaranjah oge ka lembur urang. Ku ayeuna kitu urang kudu caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket
ulah nepikeun ka talobeh atawa balangah nu akhirna lemur urang jadi korban kaganasan eta gorombolan macan liar.